jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ya bae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Mbah Ahmad 1000 sabare baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus we dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang geus sabarna makana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewal teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui udah emang wiridan ngau ulah omong siapa dua wiridan si kos kitu ayo geus tujukeun ku sia tujukeun bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqula lahu subhanalladzi biyadihi kulli syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cek kena ieu ieu mah pluk datang ka Mekah aing datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah terus tawaf aing keur tawaf awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur tawaf deui iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini cekin jangan langsung tawaf beres tawaf teh beres tawaf ngobrol neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza rasaina yaqul ai kakak sarua aing ge wiridan ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji nomor kadua na ieu nomor kadua apan kakak teh ieu sebenarnya mah bogoh jasa ka neng dibere wiridanna eta sarua tah dibere idama amru idza rasain ayqalakum fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangna wiridanna eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridanna eta aju geus ieu kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah Pak jadi resep ka Allah masyaallah oh hara guys
carita manehanana langsung bae ibadah sanggeus ibadah balik ieu carita lain orang Indonesia carita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh kita luturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona deuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledad aya sireum ge ka dieu hajut si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledad cekeun heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ke kamar berbaring salakina asup ke kamar biasa endek malam pertama barang dideuleu ku salakina beda beungeutna jeung tadi berang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buek bopeng bopeng kabeh we sabeget bopeng bolode deus go gede cinggir cek ngana teh salah teh si dedegan aing ye da tadi mah ku geulis teh ieu mah bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampurannya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampurannya bungaheun jasa tah pamajikanna berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek pamajikanna beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cek nya keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah cek nya teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan mah asal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu kan heueuh bah nyana rada kurang deuleu tikeur ieu apa anya pas kawin bae bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1, 2, 3, 4, 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan benes loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat sholihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga
ieu tah nutupan ka izin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka izin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahueun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahueun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh lamun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah mah kitu bang emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus tamanehanana bisa ngaji pohara jasanya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis hese di Mesir mah gareulis jelema nyahona geulis lain dedeulean kula ieu bae nu kolot nya noel deui panjana ilu ke Mesir Noel kiai gelis amat berarti dedelana abnormal terlalu ai kolot aju neuleunan gelis papan belon teh mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah. Mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun we teh perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah ka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut-sut situng aing mah nanya eta kunaon sih kos